Assalamualaikum, Kang Asep. Assalamualaikum, Pak. Salam. Assalamualaikum, Pak. Garaan nih. Salam. Pak, kurang teh tiluannya kan dita arek belajar. Atuh mangga. Arek ngejai. Banyak ting arek nu jadi tah ge masuk arek kerja itu jadi mah si Bapak. Semeter. Iya, Kang Asep. Jam. Pelan. Bayarin ke Bang. Pak. Kalau apa Pak? Siap, semeter ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak di dia. Pak, murah bisa kabarnya iya kan. Geuning eta ya tulisanna. Teu di dia we. Pak, ya. Aduh, bukeun mah. Buruan dah. Pak, kalau betul lah. Pak, Semeter ya. amin. Oh, eta tas aing ge lo. Ari jelema ngan sifatna bohong. Buru eta baru sadaguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus sadaguan dilanya ieu. Tempura. Tempura ini tadi. Macet di jalan. Coba orang ngabut pulpen. Iya tuh. Mah ieu tugas teh enggak ada pisan. Loba ieu. Sabar gak nanti kalian. Ayakas piutan. Tinggal ieu mah ge keur belajar ajeun wa. Ari urang kebagian kelompok hiji dua. Urang mah teu ngarti kelompok hiji dua teh. Urang mah kelompok 3 da jeung sini ya. Heeh, jeung urang mah santai teh aja. Coy, mana kelompok baraha? Anjing saha. Oh, sia eta mah heuh. Teu dibaturan. Kumaha jelema nu Maksudnya apa? gede hideung gede hideung hirup deh. Yuhan aing mah. Gitu aing teh bener-bener. Naon sih? Liut. Tong nyonyong HP wae atuh. Dia mana mana. Ku aing mah gancangnya tinggal itu. Si hadis eta mah gede. Marah-marah wae. Yo, beres wa. Mana? Tingali. Duh Jago. eta si kehet malah kata Bos, tahu ah, aja mah. Mau ke mana dah? Coba. Tadi tenangan buku naonnya? Lain di mana? Iya. Sigana. Buku naonnya? Yang monopoli sahanya. Monopoli sahanya ini. Yang main jeung barudak ieu mah euy. Dak. Monopoli ieu mah wa. Asep euy jeung barudak. Dak. Bagi monopoli. Tumben ari mana? Mungkin dia Pintar tadi kan orang kalau loker di itu, panggil di itu. Main enak dah. Hah? Ari mana kenal? Itu tuh kena naon? Lama, ya biasa lah. Rada rewas sedikit tuh kena naon tapi tuh kena naon dah. Yang enggak sayu orang ulihin we dah lah. Si jam, bener. Kan nih orang kudu ngarepikeun ieu.
mun geura lalaunan Orang main we. Buruanan orang tuh bisa meuli di dia tuh main monopoli. Tah, yuk. Ayo der lah. Ya, Mak. Buru geura main. Wah, yuk bismillahirrahmanirrahim. Masuk mah. Masuk bisa. Dua, hiji, dua. Oh, dana umum buka. Bener. Menang naon sia? Dana umum mah. Bener duit ya si Gana ya. Ning dari ka euis. Tujuh. Ya, kurang akan hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh. Tah, kesempatan. Cepet Jan. Gara-gara asup penjara. Bacakan Jan. Mor gening ieu gelang tulisanna. Namun maksudna di kesempatan ada gelang Nih, tadi terjelas wae error meureun di mah monopolina. Bang, bener nyoba. Ya monopoli apa Jumanji? Lanjut lah. Tadi menang teh kartu, bari jeung kartu deui. Aneh eta gelang. Terus beres lah. Ini kan boga imah. Mil monopolina aneh. Tapi ini kan boga imah, hayang boga imah. Ya. Aneh. Tak kumpulkeun duit. Nyemak, oh. Ya, tah. Jadi lulus kieu. Ya, tadi urang pan nu mawa, ieu jang beresan. Orang yang jadi ka urang mana mah Tur teh. sakali ewang Kalau ente kan bisa nani. Capek. Jeung nita. Aduh, dia ditanda di mana nya? Si Utep teh. Di dieu lah. Baik di dieu lah. Aduh, ini pusing tugas dia, Allah. Assalamualaikum. Aduh. Mana ningali urang pan? Ayo ngaku, mana ningali urang pan? Tuh pan, mana ningali? Pokoknya jangan diangkat ya geus arek hujan ya. Aduh kumaha caritana? Bener-bener dasar jelema. Aduh, sareu kieu gitu. Bray, ulah maka hujan tuh ya Allah. Aduh, ieu simut masih keneh baseuh. Alah, bau nih. Kumaha ieu teh ya Allah. Ting aya maneh di dinya. Atuh kumaha urang we ari mana ari noni dia. Urang aya priyogi ka lalaki eta. Aya priyogi naon maneh ka manehna? Apa jelema eta nu mehan manehna? Ngomong ka urang kieu urang bedakeun ka sigis anu manehna diseuteut ka alam deui. Lain, urang ngarasa aya hubunganana jeung babaturanna. Mentakna urang hayang minta bantuan jelema eta. Ngomong atuh maneh mah jadi urang sujud wae ka manehna. Mentakna dangukeun heula tong ceplas-ceplos wae. Tapi manehna daekeun moal nulungan maneh. Tah eta masalahna. Urang nyaho jelema eta teh bisa ningali juri ukos urang. Tapi nya eta api-api jelemana. Teu
ningali urang. Eta mah gampang nih, tempokeun urangnya. Mane Ujang? Tong sok api-api nyoekeun urang dah. Bisi ku urang laporkeun ka Mbak Kunti nu bogohan ka maneh. Ame manehna balik deui ka kosan. Aya naon sih maraneh teh? Ngariungkeun we nyaho teh sih juri kos maneh teh. Eta si Ujang kunaon nya? Ini ngomong sorangan. Maneh teh jurig anu nyieun urang keheul wae nyaho teh sih. Maneh teh awewe peot anu pangsieunna di dieu. Awewe peot. Saha? Urang kitu. Geus kitu gandeng, urang sok kaganggu we mun keur sare teh. Urang emang gandeng lamun nagihan duit kos, tapi asa kegandengan kitunya. Pokokna lamun maneh nepi datang di ka dieu, urang ngarasa kaganggu pisan. Ujang, maneh ngomong ke Nyai nya? Nyai, naon nyi? Ngagua kitu, Ujang teh meuni reuas. Tong sok pura-pura maneh, tadi maneh ngomong ke Nyai pan? Sigana Nyai teh salah ngadangu. Terus anu tadi maneh sebut awewe teh saha? Pan ieu teh kosan lalaki, awewe hiji-hijina Nyai. Tapi Nyai, maksud Ujang? Pokona tunggakan 2 bulan isukan kudu dibayar, titik. Hah? Aduh, manehnya Ujang. Aduh Nyai, kan urang mah teh isukan. Pokona isukan Nyai nagih ka dieu, titik. Ih, si Nyai mah kitu. Nyai lah. Hah? Geus puas maraneh. Ayeuna maneh idit di dieu. Kasal urang mah. Manehna we tah baperan. Pan tadi urang geus ngomong cu, urang teh maot dipaehan cu. Kumaha sih mun batur ngomong teh dengekeun, ieu mah curina ditukerkeun jeung kemenyan we kumaha sih. Maneh geus jadi jurig dulit wae, dasar jurig. Sesama juri tong saat mangan ini dasar juri. Maneh wani. Dieu lamun wani. Hayu dieu urang anu seuri pasieun-sieun tuh di kebun banguna Pak RT. Arek moal. Aduh Gusti, geus geranya maraneh teh ribut wae. Lain mantuan urang neangan ngabunuh ieu nya. Campurannya geus. Si cucu mah emang ngajieun darah urang naik wae, emang kitu tah budakna teh. Naon sih maneh nyieun gara-gara wae. Lila-lila tabiwir disempelan mereka dimakan. Geus geura atunya, emang maraneh teh carape lain. Ngan ribut wae. Manehna nu teh heula. Cu, Pit, akur sakedap atuh bantuan heula urang. Nuhun, hampura geus. Hampura-hampura we nepi ka bibir garing. Naon sih maneh julid wae Pit? Emang maneh sarangan boga ide bikin bantuan geus. Ya iyalah boga, emangna maneh keur mah geus maot, awakna eueuhan, otakna dieueuhan deui. Geus, teu tingali si Pipit, maneh jahat omonganna. Geuskeun we, manehna mah emang geus bakat jadi juri. Naon sih ieu? Hayang nyaho moal ide urang. Mun moal nya geus moal jadi. Pit, ayo atuh buru. Kusabab urang bager, nya geus urang arek menho. Dede. Nyingsinan maranehna. Jadi ku cara nyingsinan gitu bisa ngajieun maranehna teh secara langsung jujur. Lamun maranehna teh salah satu pembunuh maneh geus. Gitu lain kurang lebih kitu ning tumben sih maneh pinter cu. Nuhun atuh geus. Idena alus Pit, kumaha lamun urang nyoba peting ieu? Eksekusi. Atuh mal, ayo kedeung ya. Ayo wis kieu euy. Sadedang awak teh. Pewa. Aing mah apa kuliah capek. Seburu gercep ah. Tugas mah aduh.
ampihan mau lah boy. Masih kayak nama badung. Oh. Nama sorangan. Buruan lah. Ayo Pak Eng molot. Murah. Lebih oge aing mah di kamar. Mal, capek. Sampai wa, aduh. Wah. Mal, gitaran tuh. Ayo gedeng. Buruan tuh, capek Wak. Ah, gitaran memang gitar. Hah? Buru urangnya ya. Dah, dia tinggal sih ya gitar aing. Arek nyanyi naon tep? Enak teh tep. Kalau sakieu mah Capek-capeknya nanya. Lagu ieu anu kamari teh nanti. Lagu goblok. ah, goblok. Lagu goblok ayo buru. 1, 2, 3 goblok. Kamu mah goblok. Geus tulungan malah ngalodok. Bantuan. Ajan gedeng. Aduh, aja Wak. Salat lain. Ayo sok lah. Gantian we. Ah. Urang lah nuduhnya. Sok. Siap. Mal, urang bade keluar ya sekedar. Ayo tep. Nya. Oke ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Gusti Agung. Aduh, sia. Aing mani kunaon teh? Teuing euy Mal. Ujuk-ujuk. Eta irung kunaon getihan. Nyaho ieu mah. Astagfirullahaladzim. Coba mana teh naonan cenah ieu kaget urang bieu di WC teh sugan teh aya naon kamar mandi getihan Urang kieu. bisa aja. Astagfirullahaladzim Allah Gusti Allah. Keluar lah tuh Naon sih? Naon? Aing jurig di kamar. Mana? Tak percaya? Ayo urang sabaraha. Mana jurig teh mana? Aing bieu mah aya teh. Eta mah si anu nu beneran. Beneran. Salah mau deui aing mah. Geus atuh ah. Riweuh jelema teh. Aing dewa aing. Poho orang ah. Di orang dia Jepang mana neng temanya oh nih itu nih kamu pembantu nanu cintang penting nih Tuh. Astagfirullahaladzim. Masih jam sekieu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Si Jamal dia aduh. Ma astagfirullahaladzim. Kebluk amat sih sia. Ma, antarkan dia yuk. Si Jamal. Ma. Kurang, Ma. Orang aina mau balik teh orang ngendong di Imara Rencangan teh Hah? Seriusan sih ngendong? bener teh orang ngendongnya hampura orang mau bisa baturan maneh ya Mal. Ieu lain Banyol, Mal. Mal. Airon teh Airon Mal. gedeng ieu jaringan gedeng jaringan teh gedeng Airon
Mah. Mah. Mah, ulah heuri atuh mah. Jadi astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Di kamar aing aya jureng. Ais kunaon? Ais. Mana nu ngabunuh urang lain teh? Is. Lain is. Demi Allah. Sumpah demi Allah aing mah teu mayan sia is. Iya jiwa. Anjir banget saya. Bener ya. Oh iya ngomong-ngomong, kunaon urang dititah kumpul di dia? Oh. Jadi kieu. Lain urang ngumpul nu arek carita, si Jamal oge rek carita. Jadi kamari teh urang jeung si Jamal teh kapanggih juri. Sama lah. Soalnya cah lengkap ka be nanggon personal lengkap lah karak cerita. Oh yang geus lamun misalkan kitu mah daguan salawe. Pagi jam saat teh kepo yeuh. Ah, si Maria ini datang oke. Tinggal ngangguan si Ujang jeung si Dudi. Ujang jeung Dudi teh tadi nyarios ka urang ari marenehna dua teh tiasa datang. Mah aya janji kitu masing-masing. Emangna aya naon sih? Ini jiga nu kos penting kitu. Bang. Kumaha, Bang? Arek carita keluar kumaha? Oh, langsung we. Ah, jadi teh kieu. Urang duaan teh digentayangan we ku jurig sapu peuting. Hah? Juri. Beneran. Serem pisan eta mah pokona aduh. Geus teu katulungan pokona mah. Beneran eta teh lain halu maneh. Beneran. Ya, atuh satu biasa we. Si di dieu jadi kumpul teh takon juri. Ngaku sia sieun nya. Geus mah. Ya, ngaku we. Tapi bener maraneh teh kesian jadi kapak di kos gitu atawa juri teh nu kasih kapak gimana deh berdua. Wah, bener-bener rantangan banget ya mah. Sia didatangan duaan anyar nyaho sia. Sieun aing mah. Keun teuing mah ieu duaan mah teu percaya ge sia mun didatangan. Hakka. Sieun sia. Masa kesep ke dia mah sampai ada wih. Eta Duanya. Duanya. Mana duaan? Wah, ninggalkeun mah tingali. Bener emang. Dah. Keun we anteng keke banyak kampung. Didatangan mah. Ku jurig ya. Sia rasakeun sia. Sing dewek lawan. Senang hirup euy. Sirit. Ada beng-beng aing mana? Ini eueuh. Beng aing tadi di dieu. Ih, malah beng-beng mahal ngeunah. Masa leungit. Ih, sedih. Beng-beng aing mana? Beng-beng aing leungit wah.
gimana lagi langit kabeh jajanan aing kamana bawa teuing. Ning balik aing. Eta naon? Meng aing. Neng aing ketemu. Meng sangat aing ieu. Aing hari balik we lah. Ketemu Beng. Kedung. Ini Beng saya dia. Saya mau ngapain? Aing balik we. Sesieun dia. Wis lah. Kedung. Ini aing ku tanya aing. Wah, Ning pada di dia sih. Aneh. Dia pada di dia. Sosis aing. Lah kita aing. Ayah semua. Wah, ini udah pada ada di dia. Kita geus, Beng geus. Sosis geus, beta geus mau lagi geus. Perasaan aja jadi email kita nu coklat. Kemana nya? Bahaya ieu mah. Sia aing teu bisa balik mah. Aduh. Iya, buru balik. Aduh, anjing. Masih tahu ya, euy. Geus penting deui, masih tahu ya. Ieu lama sih si masih tahu. Kemana nya? Ieu. Naon eta? Oh, iya nih. Astagfirullah. Oh, Allah deh.
kunaon? Lemah ya. Ari mana jualan, narik naon ge di dieu? Iseng. Ngaku, ha? Tiap hari mana tinggal nanya ke orang. Saya teh penasaran ya gitu, nah pas saya buka lapanya, bret. Ya rosot eta si kuda ngarumpai kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ujang. Jang. Terus di mana wae? Jang, gimana tuh Jang? Di mana ari kulin wae Nonton bola. bisa. Ulin wae lu berarti nih. Persebaya. Waduh mantap. Eta bara-bara. Hah? Bara-bara. Ah, tinggal menang mah Madura. Oh, atuh jah heueuh nepi pingsan kos kitu mah. Atau kumaha atuh pingsan, orang jurik di ujuk-ujuk weh, Jo. Lebay. Kan eta ge aya jurig hareupeun urang. Eta nongol, urang mah tapi teu nepi pingsan kos kitu ah. Atuh tetep we nah si UTP sieun kene. Atuh lain kitu. Lamun masalah sieun atau henteu nama eta mah manusiawi. Atuh masalahna urang mah pan teu nepi pingsan siga si Neng atuh tinggal ieu we geus gitu. Ya Kumaha? tunggu geus, berarti di bete kabeh teh kumpul lain are ngomongkeun sana pakuat-kuat ka mandi juri. Urang teh di dieu rek ngajenguk si Neng lain ngabuli. Tah denge. Heueuh atuh heueuh urang di wae nu salah iman. Kodong. Ngomong-ngomong, si Dudi ka mana? Jang, lain nasi Dudi nu pemilu jeung maneh. Ah, teu nyaho urang ge ti isuk urang can kapanggi si Dudi. Maraneh teh kabehan ngarasaane tuh sih. Marsane kunaon? Ata aneh kumaha? Kan arunan teh didatangan ku juri apa teu aneh. Aneh. Emang mana digentayan ku juri oge nah? Heueuh, nah urang teh jeung cerita we sieuna masalahna ge makin runyam. Emang maraneh teh kapanggi jurig nu kos kumaha? Maksudna teh wujudna teh kos kumaha sih? Awewe jangan kayak gitu bodas. Beungeutna kok kengangeun, geutihan kitu. Sarua. Ternyata ge urang didatangan ku jurig eta awewe pan. Pokona mah beungeut teh. Serem eta mah. Tengah wadul. Urang ge didatangan ku jurik awewe oge sia. Ini bisa saruan kieu sih. Atawa jurig nu ngadatangan urang teh jurig nu sarua. Sugang. Jang ari maneh oge didatangan ku juri nah. Soalna maneh ge can nyari kata urang-urang. Terus sih urang ge sarua didatangan. Jurigna hampir sarua lah. Sugan umaran diceritakeun dieu. Kunaonnya? Urang teh kabehan didatangan ku jurig nu sarua. Apa urang teh boga salah kena jurig eta? Atawa salah sahiji di antara urang eta teh aya nu maehan jelema eta nepi ka jadi jurig nepi ayeuna eta jurig teh ngadatangan arurang. Wis, padu wae ngomong teu make bismillah. Atuh lain kitu. Ih, nanaonan sih jadi ngomongkeun kieu. Pan marani ka dieu ge ngajenguk urang. Yang geus, mana marani mawa bingkisan teu? Wow. Mun jadi ka aing. Bingkisan. Awak. Kurang teh. Pan aneh sih teh tong sok-sokan dan ngomong teh. Cuma hampura urang mah eueuh niatan kos kitu euy. Aneh si Tep ngomong teh padu wae sih. Surung. Aduh. Iya mah mana? Eta mah urang mah eueuh niatan sumpah. Naon teh? Lemah. Sieun. Eta suara naon? Astagfirullahalazim. Mah geus waktuna. Urang balaliknya. Assalamualaikum. Ih, tong kitu. Balik galanya Neng. Tinggal ditinggalan sakana. Urang arek pusreng. Tong kitu. Assalamualaikum. Milo.
Ngaran mana Ujang pan? Kunaon sih? Mana api-api teu ningali urang wae? Sanajan urang geus jadi jurig, sahenteuna hargaan atuh urang. Urang geus moal panasaran. Manya mana tega? Mending mana teh? Ulah seserian wae. Tidak kunti mah teh. Iya urang ceurik, lain seserian. Karaknya aku jurig bisa lawan. Emang ngulalin jurig lehoan? Tapi dia mana mah seserian, lain cerik sesebukan. Sigana mah mana mau gara-gara kebiakan napasnya. Ih, nah mana jadi ngomongin cara orang cerik? Justru orang teh ngarasa kamautan orang teh kusabab maneh. Jadi cek mana? Orang yang menyebabkan mana mawat. Nah ngomong teh. Semua jurig, ujon di mana mah. Maksud orang teh, orang ngarasa kamautan orang teh aya hubunganna jeung salah sahiji rerencangan maneh nu kamari. Maksud mana? Salah sahiji baturan urang anu jadi penyebab maneh mawat itu. Aneh mana mah. Lain kitu sabenerna mah urang teh nyaho sababna kamautan urang. Ujug-ujug urang hudang di kebon. Pas rek menta tulung ka jelema anu lewat, pak teh eueuh nu tiasa ningali urang. Nah tidinya urang yakin urang teh geus maot. Jeung deui urang kapanggih jurig-jurig lainna. Terus naon hubunganna jeung urang? Nu urang inget perkawis kamautan urang mah kur gelang hungkul. Cenah mah urang teh maot kusabab dibunuh. Gelang nu dipake si pembunuhna teh mirip jeung gelang anu dipake rerencangan maneh. Anehna teh pas urang hudang, urang poho saha anu ngabunuh urang. Tapi maneh yakin perkawis gelang eta? Kan bisa jadi jalma loba anu boga gelang kos kitu. Nya oge sih. Tapi maneh boga gelang eta oge nya. Gelang eta. Mun gelang eta mah khusus. Jadi ngan kur urang jeung rerencangan urang nu boga gelang nu dipake ku urang. Tah, gelang ieu teh dipasihan ku si jama. Jadi hartina kur maneh jeung nu rerencangan maneh hungkul nu boga. Tadi saha ngaranna? Jamal. Muhun. Jama rencangan urang masih hanya gelang. Gelang ieu teh tanda persahabatan urang. Artina salianti urang aya salah sahiji rencangan urang anu ngabunuh maneh. Ujang, bantuan urangnya ieu demi keadilan urang jeung harti persahabatan maneh nu sabenerna. Jadi orang bisa ngebantuan maneh naon? Akhirnya beres oge. Can beres di deui. Aduh. Jan, balik-balik tuh. Iya Dud, urang can beres Dud. Luna. Serius. Iya orang can beres tuh lo bagiannya tuh tinggalin. Yang saya istilahnya. Nunggu, adanya. Deh. Kade Dud. Oke, belum.
Aduh, tugas temannya lo baki di. Asal ngagawean tapi ke mun dikengke bakal jadi bangki tugasnya. Bisa lah, gawean deui lah. Coba cari teken deui. Naon wae nu maneh inget saparantos maneh maot. Nu urang ingat, urang boga 2 sobat. Nyaeta Papat jeung Lina. Ari Papat safakultas jeung urang. Lamun Lina beda fakultas. Terus Urang ge ingat kunaon urang maot. Kusabab urang dibunuh. Tapi urang poho saha nu ngabunuh urang. Jeung urang ingat jemana make gelang. Tapi urang teh jelas ningali gelangna. Terus Kuku urang inget oge, gelangna teh sarua jeung rerencangan maneh. Eta artina salah sahiji ti rerencangan maneh. Nyaeta penyebab urang maot. Terus Kunaon terus-terus wae sih? Emangna maneh rek seleksi jadi tukang parkir? henteu. Kan urang nanya tadi. Oke deh. Mun kitu mah urang geus bisa mulai investigasi naon anu nyebabkeun maneh maot. Tapi urang mah teu yakin sobat-sobat urang moal mungkin ngalakukeun hal nu keji kos kitu. Terserah maneh we lah. Atanapi lamun nya eta salah sahiji ti rerencangan maneh kumaha. Tapi urang terserah we, urang pasrah. Nu penting jelemana beunang jeung kudu tanggung jawab atas kamaotan urang. Abdi aya Priyogi sareng Anjen jeung Lina. Aya naonnya? Ning Ujang tiasa wau jeung Lina. Ujang rerencanganana Lina. Abdi teh rerencanganna euis. Papat lupan ke euis. Tah, basa eta euis pernah carita soal rerencanganna ka Abdi. Di dinya aya nami Papat sareng nami Lina. Makana Abdi ka dieu bade naro soal euis ka Papat. Euisnya. Mohon abdi teh rerencanganna euis. Katanapi geus lila ieu abdi tara kapanggih deui jeung euis. Euis oge tara asup ka kelas, abdi teu terang kumaha. Kira-kira si euis teh terakhir ditinggali ku Papat teh iraha nya? Ongkos nama sabulan anu tos lepas. Oh. Tah, pas nuju eta Papat ningali euis sareng saha. Terus ningalina Papat di mana? Ujang nih pas menginterogasi Abdi, Ujang polisi. Sanes, abdi sanes polisi. Tapi di dia ya kaitanana sareng si euis tah. Jadi abdi seolah-olah menginterogasi pada mah sanes. Oh gitu. Tapi abdi masih penasaran keneh. Kumaha Ujang tiasa kenal jeung Lina, padahal si Lina teh lain jalma nu gampang gaul. Sabenerna mah sanes kenal sih, tapi kan saukur wau. Tah terus di dieu teh aya kajadianana, aya sangkut pautna sareng si Lina. Abdi ge teu terang si Lina teh ka mana, lantaran tos lami abdi teu ningali Lina. Si Lina ge meneh hese dihubungeunana. Nepi ka ayeuna. Oh, gitunya. Tapi Papat,
abdi santos ieu bade aya ujian praktek. Jadi abdi teu tiasa salami oge, hatur nuhunnya papatnya kanggo waktosna abdi bade angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang kedap. Sebenarnya abdi terakhir ningali euis. Manehna teh bareng jeung rarancanganana. Ngaranna teh Jamal jeung Masito. Hah? Jamal jeung Masito? Oh, nyantos satunya. Abdi bade ujian praktek heula. Oh, heuh mohon. Toh, Tugas. Maneh bau teu keur ngaranna euis. Eis nu mana heula ye, soalna di kampus itu seueur nu ngaranna eis. Aya eis fakultas teknik, fakultas MIPA, jeung aya eis nu fakultas. Teu nyaho lah pokona mah. Tapi maneh mau teu keur ngaranna euis. Sing bener eis nu mana heula. Lamun teu salah. Anu maneh kenal sababar minggu ke tukang lah pokona mah. Eis nu kana pawonohan jeung urang. Meureun eta? Eis nu fakultas kebudayaan. Eis kabogohna si Yayus Lin. Ya Ayus. Euis geus boga ka Bogo. Heeh. Yayan Yusep di fakultas ekonomi. Tupan bener maneh bogo ka si Eis. Ulah kitu. Manehna teh geus boga, geus aya nu majaga, ulah jadi PHO. Loba keneh lauk di lautan. Sok aneh wae maneh mah. Tapi maneh terakhir ningali Euis iraha? Beneran. Eis eta nu maneh teh angan. Sigana mah. Terakhir urang patepang mahnya, pas poe eta urang pan wawanohan jeung manehna. Awalna arek balik. Si Jamal ge nyahoeun, urang tiluan teh arek balik. Terus urang boga kancen dadakan, jadina si Eis teh balik jeung si Jamal. Euis balik jeung Jamal. Nuhun. Ning maneh bisa nyaho, urang boga rencangan anyar nu ngaranna Eis. Oh, eta urang nyaho ti rencangan Euis. Tah, urang teh ya urusan lah jeung Euis. Tapi si Euis teh hese di hubunganna. Oh, kitu nya. Balik yuk, Jang. Geus kurit. Oh, mun atuh. Barudak nungguan. Ayo urang balik yuk. Jadi proyek orang selanjutnya kemana kan orang bisa mengabangareun kata jelema kabeh tadinya pas ieu. Udah naon? Mana itu penting teh ngan orang ge. Itu penting teh bagi masyarakat teh. Tah, jadi urang teh poe naon ye? Dunia teh. Jadi mana nih pokoknya orang dulu yang sekieu bukan nama. Nah, terus pandangan bahan ihal. Penihan naon anjing. Itu sehari kita. Saya kok bebaturan geus nih. Kayak oke tapi mana kebiasaan. Ini Euis mah. Yayan Yusep. Sih tapi segala oke. Memastikan. Perlu naon ya? Perlu ka urang? Tapi perlu ka mana doan? Abdi Ujang, rencangan Euis. Euis. Anjir sama Euis. Sana, sana pokona Yayus, demi naon ka pokona Yayus? Ya. Jadi mana teh? Sabar we, udah kena buku berat. Ih naon sih maneh amin heula. Nuhun abdi rencangan Euis. Biasanya sekedap. Bisa. Nah, bisa sih diskusi dilanjutkan. Oke. Soalnya orang kayak pergi gila Ujang. Mohon Yus, kurang teras kali sekarang. Jadi pada kapan diskusi, enak. Oh, mau nih. Ambra ieu orang kayak pergi gila jeung Ujang. Sok itu mangga. Mana tuh Yus? Ada di na is. Beli nyari naon Jang? Euis. Abdi teh aya biar ka Euis. Tapi
tos lami abdi daya kabar Kang Eis. Abdi nyari kabar karena rencanana tapi can pernah aya anu masihan keterangan ke abdi anu pasti. Tah pas eta pangkat nyarios ke abdi dan ieu teh kabogoh Eis. Jadi abdi ka dieu kada menangkan Dius ya sugan we atuh Dius terang soal kabar Eis. Oke anjir, abdi ge nu kabogohna. Ting eta si Eis ka mana? Soalnya mana geus ya, sebar minggu ieu mana tara asup ka kampus. Kalau keluar gini lagi geus nyangka mana, urang geus nyangka mana tapi teuing eta Eis ka mana cara hasilna nu ka ieu eta. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Terus mana terakhir ningali Eis iraha? Jeung saha? Terus tinggalina di mana? Sabar minggu lalu, gue aja bisa ngantar manena. Tak, mana itu diantar ke badan orang, karena si Jamal. Hah? Eis bareng jeung Jamal? Sangat seta, manena tak bisa dihubungan. Tapi, mana yang mau jeung Jamal? Muhun, Jamal teh rerencangan abdi. Tapi, mana tuh bikin nomor si Jamal? Si Jamal kunaon? Si Jamal yang ke Eis? Hari sama abdi mah, si Jamal mah Jamal bager. Tah, eta, makanya orang, wah di merah si Eis, si Jamal. Yus, mana kudu sing loba ngaduanya, terus mana kudu sing sabar oge. Tapi maksud mana? Naon, abdi mah ngan geus ukur mimitan, mana kudu bisa narimakeun nya, naon anu bakal kejadian ka hareupeuna. Anjing. Tos murid, Yus, abdi bari pamit heula. Baik, Sir. Ma, urang arek ngobrol, kedeung. Ayo ngobrol mana mah? Jam. Ngobrol we, tapi ulah di dieu. Emang kunaon namun di dia? Teu ngeunah kadengen ku batur. Sia, urang nengen heula tempat. Jadi maksudnya naon jang arek ngobrol teh naon ieu teh? Jadi kieu mah, Mah, mane wau kanu ngaranna Eis? Eis anu mana? Saha? Ah, masuk pura-pura teh nyaho mane mah. Maksud mana naon jang bisa ngomong itu ke urang? Teu nyating teh apal. Eta si Eis, Fakultas Kebudayaan, kabogona si Ayus, nu kitu balik jeung maneh. Maksud mana si Eis anu Anu kumaneh bunuh? astagfirullahaladzim.
Ayo mana kasupan naon bisa nuduh orang kos gitu. Geus tong sok pura-pura ngaku mana pembunuhna. Kedeung heula, jang kalem heula geura. Eta teh urang wow jeung si Eus teh keur itu mainna urang saacara jeung manehna. Da urang ge nyaho. Si Eus teh kepugu si Yayus. Urang matak bau ge, anggeus urang balik bareng. Da urang keur kom teh baik ti heula jeung manehna. Eta geuning meni nyaho. Tong sok ngelak-ngelak deui aya mah. Kedeung heula sabarna teh aya naon, eta si Eus teh kunaon bisa maot kitu. Geus ngaku emang, geus ngaku tong sok pura-pura. Ai maneh boga bukti naon nuduh urang. Alasan urang mah maotan si Eus kunaon. Urang anyar kenal jeung si Eus teh. Anyar wau. Demi Allah urang teu naon ka si Eus. Wah, pokoknya orang geus mau ngadenge deui alasan maneh. Anu mah urang rek nelpon polisi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, maksudnya itu teh ceritanya. Entong Ujang, entong nelpon polisi. Urang Lina sahabatnya si Eus. Urang nyawa sareng ngabunuhna. Mangsa nu ngabunuhna? Nu ngabunuhna teh babaturan marane oge si Dudi. Naon? Si Budi? Tong sok kene maneh. Karena teh kudu percaya ka urang. Urang bisa nyaritakeun kabeh kajadianana. Jadi kieu caritana. Sama Indung. Oh, Indung. Pun Bapak di mana, Bapak? Gawe. Oh, gawe. Oke. Gimana itu? Ulangan akhirnya bisa ulangan akhir? Bisa. Alhamdulillah atas yang anu. Res, Nuhun. aing arek ngomong sesuatu. Arek ngomong naon sih jadi deg-degan kieu. Tapi ulah di dia di gitu. Berarti Oke? oke. Ya, bisa Res. Alhamdulillah bisa. Maaf ya, iya ujuk-ujuk tapi kemanya orang geus nahan rasa hate aing ieu geus lila sebenarnya orang bogo ka Eus jadi Eus arek mau jadi kabogohna orang. Anjay, Dud. Urang bener-bener tenyangka ka maneh, Dud. Urang bener-bener tenyangka bahwa maneh boga rasa ka urang, Dud. Hampura. Urang teh boga rasa ka maneh. Urang nganggep ka maneh saukur rancangan hungkul, Dud. Jeung deui urang geus boga kabogo, Dud. Jeung urang deudeu ka kabogo urang, Dud. Hampuranya, Dud. Jadi siapa laki bangsat nu eta tibada aing nu geus lila jeung sia. Maksud maneh naon, Dud? Aing cewa kasih aing teu bisa dikikeun. Hati aing nyeri. Awas, tong ada tetangga. Tolong. Sula ngomong ka sasa. Atau aing paehan sia. Anjang, dege selina, lain urang ngomongkan si Eus teh. Tapi kabeh bukti nunjuk maneh mah. Mana teh kudu percaya ka urang Ujang. Ini geura seudit mah.
Yang geus, ini orang bakal salah percaya ke mana Lin. Tapi orang mah mungkin eureun, bikin ke orang manggi saha palakuna. Yang geus, ini mah orang percaya ke mana Lin. Tapi orang mau bakal eureun, bikin ka pelakuna kapanggih ku urang sorangan. Urang ge can percaya ka mana mah. Bikin ka urang manggi saha nu ngabunuh si Eis, titik sagede kalapa. Ayo, sok, orang mah. Nanti kita kasih jang. Sabar mah. Yang geus urang udah jalannya. Nungguin ya, hati-hati di jalan. Heeh, Mal. Orang di mana yuk? Tolong! Tolong! Dud, lepaskan Dud. Lepaskan jam naon, aing lepaskan sia. Pan aing nu mau sia ka dieu. Dud, nah jadi orang lu bener. Dia Dud. Sebenarnya Lina nu ngabunuh si Eis lain aing. Manehna mitnah aing. Tulungan orang. Lain gitu. Bener, si Lina nu ngabunuh si Eis lain aing. Tulungan Dud, tulungan orang. Sia kok bahwa si Lina nu ngabunuh si Eis lain aing. Bener pan? Orang mah percaya orang aneh Dud. Si Lina ngabunuh Eis Dud. Halus pun saya percaya dia tuang ke aku aing. Saya memang dulur aing. Terus dia tuang ke aing. Saya percaya kan ke aing? Dud. Ente iya mah ngomean. Dud. Nah dikencengan Dud. Iya ngomean Talina. Dud, lepaskan Dud. Aduh, iya mah. Dud. Jadi dulur aing ya. Mun parah bisa jadi dulur aing.
sia. Capek oge ay. Tapi senang. Jang, mana kunaon? Ning mana bisa kieu, Jang? Jang, Naon is? Naon is? Jang, mana kunaon? Ning bisa kieu. Urang nyaho. Salah ngebunuh maneh. Si Dodi pelakuna. Urang mah nitip jagaan si Lina. Soalna manehna bakal diincer ku si Dodi. Hampura, Jang. Gara-gara urang mana jadi kieu, Jang. Urang janji urang bakal ngajagaan si Lina, Jang. Teu naon is. Geus kudu takdirna kieu mah. KBG kudu narimakeun. Nitipnya is. Pasti, Jang. Saha? Mohon sakedap. Budi, Kumaha kabar Lin? Damang. arek naon maneh ka dieu? Tebak we rek naon. Tebak we sorangan rek naon. Arek naon maneh ka dieu, Budi? Tebak we sorangan. Ulah, mangka. Dina. Ulah, makan maneh mangka. Dina, rek sia nu ngabuka pintu apa aing nu ngadubrak? Mangkat maneh, ulah ka dieu. Maneh taya urusan jeung urang. Ulah ngadeukeutan, maneh ngangkat ti rumah urang. Dina, buka. Dina. Lin. Dina. Lin. Di mana si Dina? Ulah ngadeukeutan. Jadi si Rek ngabunuh aing. Sata acan sia ngabunuh aing. Aing mah bakal ngabunuh sia ti heula. Ulah Dudi. Ya. Ulah Dudi. Selalu nangis sama aing. Boleh sih. Dulunya baru dah ada sama sekali dia. Geus ya, yuk ulang minta traktiran yuk. Senang.
hidup teh kieu mah euy. Tapi tahun dia asa kurang kumaha gitu bordak arareun nu lainna. Tapi dia ada senang-senang. Tah bener. Anu mah kieu. Het. Tiup lilin heula wa euy. Hanya tuh pakai Kok kajeun low budget karena ge atuh edan. Tiup mah. Tiup mah atuh burung geus burung kan mah. Burung edan. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ayo dong foto-foto lah, jangan kenang-kenangan. Ayo dah guru. Besok, awas foto-foto orang kurang. Ayo, Ina. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Ayo, sok bantuan. Ya, foto, ayo. Nah, Siap. apa na pakai timer we fotona. Buru barislah bener. Ya. Ayo ya. Ya deui atuh ieu mah foto. Foto bro. Bisa nu arek fotona tuh. Geus we pakai HP urang we. Oh, atas. Ya, sok. Nah. Bro, ayo. Sok foto lah. Foto. Geus sih. Ayo. Ayo tuh. Ganti gaya. Ayo. Sudah tuh. Ganti gaya deh sakali deh. Atuh pirakungan 2. Oke, 2 tiup lilina atuh.